Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12na April bulan Masehina tanggal ke-20na Ari bilangan tauna 500 cariyosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahaya mani ngempur di bumina hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku hotamin Nabi Nama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas lamana